Iya. Dikasih rupa. Iya. Wilujeng sawanten dulur baraya sadayana. Di kelarasan ayeuna teh urang teh keur ngaropi barejeng bararingu. Pantes Kabingung ieu teh dah heueuh ku cuaca saperti kieu eksuting teu jadi deui. Anu puguh nama ngopi saking kusantuina ngopi. Di dieu anjing dikasih rupa keur goblok kene. Atuh, ditampi. Allah. Tepang di dia sareng Om si Agung si Bom. Tepang oge di palih dituna aya si si Bulut si Busekel. Dinu pang busekelna, pang soalna. Begina udud jeung udud. Dodol. Om Sugan wacana poe ayeuna. Gitu urang teh. Ayeuna teh rencana mah terus kemana ieu teh ngan rencana ada hujan atunya. Hujan. Ngopi Ngopi we ya mah. Alah. Karasan aya bos euy nyaba. Alah udud aya samsu. Kopi aya leuteun Pokona mah pang nomor hijina maneh mah. Tegap ke pokona mah tah eta pisan lur. Jadi aya aqua. Aya tuko. Tuko oleh teh. Oleh teh. Dayeuh. Atau Jakarta bedus. Aya dunia rumah. Pokona namanya selendor pokona mah. Alah. Atuh nyarita sep. Alah ieu mah. Naon teh? Bukan wae sih mah ampun. Alah. Tetep kateuhaknya. Langsung we kabulan. Jadi kumaha? Ngomong ada orangnya. Jadi orang mana ka Bogor teh? Tapi eta deket. Deket. Tak rungkan sih teh. Terus karawin ya. Dia mah ada ahlian we. Pak Cecep dengan waktu naiknya ya. Aya deukeut Mojeng, namanya nama Mojeng itu. Cuaca kieu di mendukung. Genaheun pokona mah. Salah nya. Teu kabita di dinya. Kabita. Buat. Lalu campur. Alah. Martabak aya, tuko aya, kopi aya, alah naon deui atuh nikmat apalagi yang kau dustakan gitu. Betah pokoknya nama dia mah. Jadi hoream incah. Siapa dia mah? Gitu. Cewek mah. Kita nu puguhna mah ada pembahasan teu paraluguh urang teh. Gitu, meuli seuri we urang mah bebarengan gitu dulu. Alah. Ampun teh. Meningkatkan imun. Imun jeung si Imin. Nah, Imin aya nama. Imin aya sehat. Aya sehat.